lain kudu dimulya-mulya. Mata ketika orang yang mulia Bapak Menteri anu, yang mulia Bapak yang mulia Bapak DPR. Dek mulia di mana tuh jajan usok ngewana? Masya Allah. Ayah kelas elit pernah datang ke Kula minta cai sarua karena bookingan dibatalkan. Bookingan dibatalkan. Emang gelis jasa bener. Gelis jasa kula kayaknya kan gelis belah. Turunnya di sedan heran sedan hidung. Masya Allah. Terus keluar maka baju lagi ketat luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Kulit jelek-jelek bae pemajikan ayo we. Aja ditanya aku kula. Khusus nanya lagi geus lah tadi campurkeun jeung batur. Ngajak dari mana? Bejakeun dari Jakarta. Aslinya Padang aslinya mah. Ada kepentingan apa, Mbak? Begini Pak Kiai. Waduh, bookingan saya dibatalkan Pak Kiai. Bookingan apa? Ya mungkin Pak Kiai udah tahu lah katanya. Orang pura-pura teh nyaho bae. Padahal mah nyaho pasti eta. Tapi ini rahasia Pak Kiai bookingan anu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhadulan dan hadiasi wong fi mustajaratin ing dalam nawati wadon kang den sewa wa mubihatin lan wadon kang ngawenengaken wa mahramin lan mahram wa in kana tazawwajaha lan sanajan anaya wong iku ngarabi wong ha ing mustajarah mubihah mahram wa syartuhu lan utawi syarat ijabul hadi at-taklifu iku den taklif ila sakrona anginggong kang weureu wa ilmu tahrimihi lan weruh ing den haram kenane zina wa hadul musani arrajmu lan utawi hade wong kang muson iku den rajam wa huwa walan utawi musane mukallafun iku wong kang mukallaf hurun tur kang merdeka walau zimiyun goyaba walau zimiyun goyabah syafatahu bikubulin fi nikahin sahihin lan sanajan utawi wong kang mukallafe atawa muhsane iku kang kapiun wong kang kafir zimi goyaba kang nagaibkeun ya muhson atawa mukallaf ing hasyafah yang mukallaf kalawan kubul fi nikahin sahihin ing dalam nikah kang sahih la fasidin fil azhar ora nikah kang fasid ing dalam mungguh kaul azhar dulu ayo batur mah dagang teh dagang makanan minuman dagang alat-alat kendaraan dagang baju dagang berbagai-bagai alat-alatnya nama dagang apem bogana ngan apem doang disewakeun kunyana atuh laku disewakeun ya laku
komonya nama kelas disewakeun ka bangsa karyawan murah tama karyawati deui jang bayar kontrakan 50.000 hutang murah Masya Allah sadaek na make 50.000 Masya Allah murah-murah bahkan aya nu 10.000 murah ya Allah murah jasa kelas 10.000 kelas 50 kelas 100 itu mah dipake naga di kawasan teu make kasur teu make anggal di galengan los ayo terus aya nu rada kelas motel kelas bangsa di motel-motel ieu mah bangsa kelas 150 200 sampai 500 kelas mewah hotel di hotel ge sarua berbagai kelas aya nu 500 aya nu 1 juta aya nu 2 juta aya nu 5 juta aya nu sapeting doang dipake 1 miliar saya mau nyaho moal jeung dina nyaho na ge atuh jang naon jadi duit sia jeung imah jeung anak jeung pamajikan jeung harta teu aya 1 miliar di total teh nyana pakaian nyana pamajikan jeung anak jeung imah teu aya 1 miliar batur mah sapeuting jualan apem 1 miliar tinggal ngabiri gidigna doang ngabiri gidigna beberapa takos gitu Masya Allah Masya Allah itu di negara Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi urusan prostitusi urusan perzinahan ambalaya baik anu ilegal maupun legal aya nomor NIP aja pendek nyawa naon NIP Jawa nya orang lembur beuh dibandingkeun jeung aing urang kota NIP naon cenah kieu NIP aing ge teu nyaho asok deuleu we nomor NIP udah aduh ampun ieu Indonesia ieu di Indonesia teh legal ku pemerintah dilegalkeun minuman dilegalkeun perzinahan dilegalkeun dilokasikeun ku pemerintah Masya Allah keramat tunggak dibombardir dialokasikeun di satu tempat Masya Allah lamun di Bandung naon ngaran Bandung ya tempat gua situ naon ngaran-ngaranna tuh siapa teh nyaho Saritem paranti sia ieu nyaho eta teh geus digulung ku pemerintah lantaran lapor ka DPR ini perusahaan kami dibuka kembali Gangdoli di mana cenah kieu aing teh nyaho tuh sia nu nyaho goblok teh coba lah eta mah geus kelas-kelas anu aya merekan di Tangerang nu kukula mun dibejakeun ambalaya dilindungi aya polisi nu ngalindunginana Tangerang Masya Allah karim mayoritas Islam Jakarta geus karuhan Bandung Surabaya ialah negara nu mayoritas Islam tetapi tempat prostitusi tempat WTS wanita tuna susila tempat perek perempuan eksperimen tempat jeung lain-lain emang kumaha gitu di Indonesia Masya Allah karim terjadi di Kecamatan Pasar Kemis aya suatu tempat anu ieu teh meragukan tempatnya ternyata begitu diselidiki bener
eta teh tempat perzinahan. Laporlah urang ka polisi. Polisi teu bisa nanaon, begitu dedesak. Ya, mudah-mudahan ternyata orang di jorona dilindungi. Lamun henteu kula ngomong, habiskan. Coba kumaha carana. Jangan menunggu masyarakat. Padahal kula enggak bohong, masyarakat mana meureun. Awas jangan menunggu masyarakat membakar tempat tersebut. Karakunya diselesaikan. Tadi pasar Kemis. Komo Cikupa. Inggrisnya hojasa. Deres di pasar Kemis mah. Deres. Sebab awas, lamun di pasar Kemis kadenge aya, geus aya jawara-jawara anu merapat ka kaula, anu siap belum. Geus aya sababaraha jawara ka kaula. Bakal kiai asal aya perintah ti kiai itu sia menyedekeun ka aing bae. Atuh sia bae sinten cenah kumaha kiai bae. Gusti teh jawara tolol. Tapi tetep artinya ngamakmum nyana bagus. Mumaha perintah kiai bae asal cak kiai belum. Geus sababaraha jawara di pasar Kemis, Cilongo kabeh. Sakecamatan geus merapat ka kaula asal cak kiai belum. Mantap kula mah tinggal menunggu. Di mana ya tempat belemen ya? Allah karim ngancan kaur geraknya nangis kasih nanti heula. Ieu mah keur carita secara nasional dilindungi oleh pemerintah. Bupati lamun teu melindungi moal kuat, gubernur mun teu melindungi moal tahan. Karena melindungi nyana berarti lamun paeh nyana sanajan syahadat karena melindungi permaksiatan tetap keyakinan urang di jero Al-Qur'anul Karim kurang dibaca jeung ucapan Kangjeng Nabi urang hadis kurang dibaca diuraikeun jeung ijma ulama kurang dibaca diuraikeun nyana melindungi walaupun syahadat tetap bupati ka surga ngan ngojay di neraka sakitu doang. Sakitu doang. Engke urang dada bupati. Tolol sia. Di neraka ge nyana nyebut tolol ka urang. Sia leuwih tolol. Urang ngadu tolol engke tah. Sia nu tolol ka aing. Sia ngadadahan ka aing. Wajar dong, Bub. Ieu mah keur carita kitulah di Indonesia. Sekadar sentilan bangsa seperti eta nu jadi bupati kiai nu jadi gubernur kadang ustad nu jadi camat kadang ustad nu jadi DPR kadang kiai jeung ustad mampukah menangani tentang prostitusi mampukah meminimalisasikan tentang permaksiatan eta bela malah berjamur tumbuh luar biasa bagaikan jamur di mana-mana cal kula bae ge nu di imah bae nyaho atuh komo bupati kula bae nu di imahnya tuh komo DPR bohong kadik DPR teh nyaho kula ge nyaho je kiai sombong amat nyaho ti mana nu bersangkutanana datang ka aing Waalaikumsalam ada apa Mbak pasaran saya menurun Pak Kiai. Sial jasa cek aing. Apa ku aing we dibeli gitu. Beneran dia mah. Pasaran apa Mbak? Ini biasanya rame kalau mau tahun baru tuh rame. Sekarang nggak ada yang booking saya Pak Kiai. Dagang apa emang? Iya inilah katanya. Saya tidak ada perusahaan lain kecuali dagang yang satu. Oh, iya. Waduh, kulit cilek-cilek jakal ya pemajikan ya. Aduh. Aja ditanya dari mana asal, terus di mana tinggal, terus operasinya suka di mana, di hotel mana. Nyawai. Sebabnya anak kain datang. Gua udah ditulis alamat lagi. Besi sekali-sekali endek maksudnya gitu. Jangan naon teh cek DPR. Jangan naon teh ditulis besi ke DPR nanya ke aing. Mana buktina? Datangan ku sia. Coba. Je, teu mah teu kudu datangan ieu mah. Emang paranti kula cek ya. Tangkorak sia tuh mau nanya aing. Karena racau
kacau di Indonesia, kacau. Lain lalagaan kacau, masya Allah, hese ngomong. Pamajikan camat Daratang, pamajikan PNS barang nu mantak Daratang kakula kunaon nyana sebel menghadapi suami. Di emang kumaha gitu. Janya ge manusia ge sebel jasa cenah kula ieu, maknya kudu pepegatan jeung salaki jaya anak, tapi salaki mabok bae, salaki zinah bae, eta PNS. Ge emang kumaha gitu. Pamajikan camat Ambalaya laporkeun ka bupati anak buahnya anak. Cak bupati nggak usah dilaporin, tak udah. Atau tahu kok diam aja. Ngan syukur bisa set-setan doang ya. Kumaha. Maksudnya aku pasti urang bareng yuk bupati jeung kula, bupati jeung ulama, ieu para camat bareng yuk tegakeun ieu nagara boro-boro nasional Satangerang be urang rapihan. Can kadenge ku urang bupati urang ngarapihan nu kos kitu cenah teh kamari itu warung-warung nu di ditu tuh pernah teh ge sakali eta ge kula ge ngajempolkeun ka bupati urang aya sababaraha warung nu ditutup jerona mah nyaho teuing ngan tutup alhamdulillah teh ge sakitu tapi cal deui di tempat lain geus kiai anu ngabahas tentang haramna hukumna geus pemerintah atau anu bergerakna kan ngaranna kerjasama. Ieu mah kerjasama lamun deuk naik jadi bupati bae kiai-kiai di sini saya bayar lu dakwahin gua lu ya awas bagusin gua tuh teh Kiai Pudoli tolol tan kos kitu naik wae kana ayo pelebah ngabangunan tuh ayo kerjasama yuk emang itu gas kiai yuk orang bombardir tentang perzinahan kula nu ngomongna bahwa ieu hukumna haram pamarentah nu bertindakna ngaranna kerjasama kan mantep geus ketika nyana naik deui teu kudu nyana nitahan deui dulur bupati urang tuh deuleu jalan Baragus tentang prostitusi dibombardir punyana aya nu korupsi kerjasama jeung nyana yuk salah teu aing ngomong eta kan ngeuna teu kudu dititahan kiai anu make hate mah teu kudu dititahan asal positif bae geus cuman teh kula mah hayang WH ngajajal jadi gubernur teh ngajajal bae heula kunaon ieu lantaran jalan ketika nyana jadi wali kota Baragus ketika itu aya anu kumpul-kumpul tuh ditutup di anu osok make celana saki sapatuna panjang teh naon kana ngaranna teh batuna sakieu celanana pos sakieu geuleuh tapi lamun beurang nyana manggulan minyak umpeting cambrok naon ngaranna kos kitu naon ngaranna sia nyaho bae asana langganan Haji PND boye kunyana dibombardir tidak mau tahu pokoknya Tangerang tidak boleh ada yang begitu kemudian aya penyanyi dangdut anu pohara jasa kunyana diturunkan eta sakitu geus alhamdulillah tidak boleh ada yang terlalu porno sakitu geus alhamdulillah kan teh tarariis negara adapun urusan kadituna nu bener cenah rada deureus rada deres pembangunan sekolahan-sekolahan gue nyana dibangun kan urangnya karasa isi asal asup ka Kota Madya jalan ngarenai ka sisi di kitu komblok kunyana jija ngarenan sekolah-sekolah dibangun kantor dan lain sebagainya dibangun teu kudu ngomong bagus adapun nyangan nu bener jasa mah tuh hese nyana mah atuh ngorek-ngorek kagorenganana bae ieu musuh nama teu neuleuh positifna urang mah kajen kagorenganana urusannya tapi positifna aya nah geus teu kudu hese hayang nyobaan coba jadi gubernur di Banten hayang nyaho kumaha ye nyana ngabangun tante kula mah teh pikiran teh kos kitu teu kudu dibere duit teh mah teu kudu dibere duit lantaran ieu tukang endog geus lalaporan ka aing kunaon parareupes kiai endog cenah badoh bupatina saha pugu nyaho kula ge teh nyaho cek endog kula parareupes emang kunaon jalan ancul-aculan cek tuh hiji tukang endog geus teu ngadoakeun ka bupati
kedua tukang piring. Katilu Ki Fudoli tengah doakan sebabnya pernah diundang tilu sapeting teu datang kadu hiji kena jalana sial jorenya saja terhambat oleh jalan bubar jamaah sial jasa ya bupati Ki Fudoli lain aing. Aduh Masya Allah ulah mah nyobaan nu bisa ngabangun saha sih ieu teh kudu mere duit ka aing mah dihayu-hayu ku aing dibere naon ku hajan teh ngan hayang nyobaan coba tah Banten bagus henteu sih dicekel ku nya lamun henteu urang turun ke jaran teh aya WH lu turun lah emang kenapa gua yang naikin lu enggak bisa ngabangun gua turunin ya ntar dulu dah enggak gua turunin aja sekarang ya ntar turun gua sebulan lagi dah. Nah, iya mah keur carita kenyataan. Henteu kudu diberena naon. Ya aya buktina tuh. Deuk ngomong naon eta mah nyana mah, "Bu, we mah begini-begini nyaman nyahonna nu gorengna." Eta ge nyaho kan nu goreng emang itu nyaho tuh nyaho. Kegorengan we atuh nyaho. Bidang ieu. Ngan teh kudu positif bae urang mah rakyat leutik. Tapi ieu mah padu positifna. Mana? Masya Allah. Ih ngaji kumaha sih? Kiai ngaji mah ngaji bae atuh ulah sok hambalaya. Ieu keur ngomong mustajaroh wanita menyewakan apemnya. Aya sarwiti nyewakeun barangna timimiti nyana pernah dipake di kelas bawahan lantaran rada boga wajah naik ke kelas menengah kuarinya naik ke kelas atas satu malam 10 juta sarwiti hebat jasa sebab awakna diurus pokokna mah geus hebat jelema boro-boro neuleuh hareup dan neuleuh tukang lagi geus gaceng. Berharap tukang lagi geus gaceng. Jadi geus kujana teh aduh, baju nage anu ketat teh kemudian rada carang teh haju lempang nage geus dilunggak lenggok. Geus komo hareupna. Karak tukangna doang suani 5 juta. Begitu neuleuh dadana mentol 10 juta. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Zaman baheula mah hese dengan awewe kitu teh kudu ka kota. Ayeuna teu kudu ka kota atawa kuari orang lembur ge bisa make HP. Geus dipasarkeun melalui HP. Geus dipasarkeun berbagai kelas. Hayang nu hideung pencetak. Wah, takroni keluar. Dan negro. Hayang India coba pernah tet, wahai Hema Malini babaturana kalaluar. Hayang Sincek, tet, wah baturan cenglung datang. Tuh, pencet ke urang Mesir, urang Libanon araya, urang Arab aya Arab. Urang sedih lamun neuleuh urang Arab di Cipanas, marabok zararina. Ketika orang dititah mencintai Arab ku Kangjeng Nabi cintai dah Arab karena kula orang Arab ke Kangjeng Nabi. Ketika orang mencintai orang Arab mantap sebab dititah ku Kangjeng Nabi cintai Arab sebab kula orang Arab ke Kangjeng Nabi. Orang yang tidak mencintai orang Arab berarti tidak cinta kepadaku ke Kangjeng Nabi. Tapi ketika orang neuleuh di Cipanas marake sadar sakelana sakit marabok zararina aing teh kumaha cintana ieu ka Arab. Oh, geus lah cinta aing Arab nu di ditu bae, ulah Arab nu di dieu. Tuh, kan orang Arab bambalaya kuari. Lamun sia yang nyobaan orang Arab sok geura. Moal karasana naon. Siapa seri heran? Maksudnya tidak seimbang antara kepujaan lu dengan kepujaan dia. Cak orang Arab aing asa digere cak da teh. Sarwiti nyewakeun daganganana Zaid nyewa nu jadi masalah Ki Zaid nyewa bobogaan sarwiti ieu kumaha ieu wajib dihad wa yuhaddu
wajib jihad. Zaid anu nyewa bobogaan Sarwiti wajib jihad. Pancen nyewa. Pani menyewa. Kok nyewa sih? Bisa jihad. Kecuali maksa, ieu menyewa. Kumaha cenah kieu tah? Enggeut nyaho eta. Barang sewaan. Panai barang sewaan mah kudu diserahkeun. Urang nyewa motor, sewa. Tah motorna tah kuncina. Nyewa mobil, tah mobilna tah kuncina. Eta kudu kitu nyewa imah keluar nu boga imahna tah imahna. Ieu mah kan nyewa barangna kok jeung sarwitina. Kuduna ku sia dipacul. Bawa barang nu deuk disewana bae. Ulah jeung sarwiti dah tuh. Ya urang lamun nyewa motorna serakeun, nyewa mobilna serakeun. Tuh, nyewa kapal tilok jeung nu bogaana, kapalna bae urang. Ieu mah nyewa bobogaan sarwiti kok sarwitina milu. Eta nu jadi masalah. Lamun endek sompad. Sia nyawa ka bahasa sompad henteu? Tuh, Sunda mah aya sompad. Coba Melayu, apa tuh sompad? Melayu tuh ada apa sama so, kalau Sunda mah kan ada sompad. Sompad itu adalah barangnya disompad. Jadi dapat itu barangnya doang, orangnya mah ke sono. Nah, kalau Melayu sompad apa? Hah? Kupas, itu bukan kupas. Pesek sama tuh. Makanya cek ulangnya ulama embung make bahasa Melayu kurang bahasa Melayu. Sompad sompad serem. Nah, wari wajib bae jihad ki Zaid. Nyewa bobogaan sarwiti. Sebab sarwiti na milu. Wajib jihad. Paehan lamun muson. Namun teu muson ranjang. Mentek aya anu lapor ka Gus Dur. Gus, ya, waktunya ada jadi presiden. Besaran mana dosanya antara orang yang menjual diri zina dengan orang yang korupsi? Gus Dur seri, tanyain dulu sama yang lain, baru ke saya, Gus Dur. Bisa ada Gus Dur. Tanyain dulu sama kiai yang lain, kan kiai yang lain banyak. Coba, ayo tanyain. Atuh nanya ke kiai anu, nanya oh besaran zina. Ke kiai anu nanya oh besaran korupsi. Ke kiai anu nanya oh besaran zina. Berdalil macem-macem. Gitu. Yang mengatakan besaran dosa zina daripada korupsi berdalil bahwa zina itu merugikan orang lain. Zina itu tidak merugikan orang lain, bahkan membahagiakan yang nyewa. Jadi kalau zina itu membahagiakan, menyenangkan yang nyewa, jadi dia mendapat uang, orang yang nyewanya senang. Kalau korupsi ini adalah mendapatkan uang tapi merugikan orang lain, berbeda. Zina mah mendapatkan uang, yang nyewanya senang, berarti menyenangkan orang. Zina. Tapi kalau korupsi ini merugikan orang, dapat uang tapi merugikan orang. Nah, ini dosanya mana yang satu menyenangkan, yang satu merugikan? Cek Gus Dur, mantap juga pembahasannya tuh. Gus Dur bisaan. Coba yang lain. Terus yang lain berbagai dalil. Enggak ada yang benar, Cek Gus Dur. Semuanya enggak ada yang benar. Adapun dosanya yang memberikan itu mah Allah. Adapun usulannya saya tidak terima. Loh, kiai-kiai nu sajan ngambek ka Gus Dur. Kenapa enggak diterima? Ini kan hukum. Kenapa enggak diterima? Enggak diterima. Urusan yang memberikan dosa itu urusan Allah. Terserah Allah. Tapi urusannya saya tidak menerima laporan seperti ini. Emang kenapa Gus? Sebab yang laporannya setan. Beres Gus Dur masa gitu. Nggak bisa ngomong deh. Yang laporannya setan. Udah. Jadi karena setan saya tidak menerima laporan dari setan. Bisa entah Gus Dur. Jadi kiai-kiai yang ada di depan saya itu sama-sama setan. Sebab dia itu memperhitungkan dosa aja. Padahal mah nggak usah diperhitungkan, semuanya setan. Bisa entah Gus Dur? Gak
nggak perlu laporan sebab itu mah setan semua. Jago na Gus Dur. Masya Allah. Dia ngomong kieu meureun kiai eta mah meureunanan anu zina mah lantaran membahagiakan nyenangkeun anu nyewa. Geus kajeun lah soal zina mah haram tapi nyenangkeunana pan idkhalus surur. Sial jasa jelema. Kan idkhalus surur mah dakhalal jannah kiai. Amo teu kira-kira. Aduh teu beres sih kabeh ieu. Idkhalus surur ge ieu mah sebab setan. Sakumaha cak Gus Dur tadi. Kalau udah satu kali setan semua enggak bisa. Tuh, jago Gus Dur sekali ngejawab kabeh. Usulannya setan. Enggak bisa enggak diterima sama Allah. Jadi idkhalus sururnya setan juga. Teu bisa. Guys, kesimpulan nama Kisaid nyewa barang sarwiti untuk dizinahi maka wajib jihad sebab ieu sewaanana wa aqdul ijarah batilun sebab sewaanana batal tidak sesuai jeung aturan fikih. Jadi berarti anu zina nyewa wajib jihad, tugas pemerintah. Kiai mah hanya memberitahu tentang hukumna bahwa ketika ia jelema nyewa barang awewe zina eta teh haram wajib jihad. Nu ngalaksanakeunna pemerintah, kerjasama kiai dengan pemerintah mantep negara. Kajian demokrasi gawe masalah atau cenah bertentangan dengan demokrasi dan demokrasi malain kos kitu sebab demokrasi maham atau lamun kos kitu bangke ngaranna memaksakan hukum Al-Qur'an sebab ieu hak asasi manusia mah didinya teh aya azas manusia. Oh lamun kos kitu berarti memaksakan demokrasi bertentangan jeung Al-Qur'an. Tinggal percayaan ka Qur'an teu percayaan ka ham tinggal kitu bae. Percayaan ka Qur'an salamet sia, percayaan ka ham cilaka sia di akhirat. Sakitu doang. Ulah kitu cenah ge mah kitu bae. Ini kitu bae mah pokona eta Qur'an. Geus beres. Sakitu titik. Aduh. Cenah kiai pan kula ieu berat jadi pemerintah. Berat jadi panggul bae Gus ya. Ngarasa berat atuh geus tinggalkeun. Ye lamun teu kula didinya cenah acak-acakan. Sia didinya ge acak-acakan. Mun kitu sia didinya teh acak-acakan atuh geus. Lain lamun kula eureun leuwih acak-acakan. Atuh antepkeun kan acak-acakan. Hayang nyaho ke ge raya tudang kabeh acak-acakan mah. Daripada kos kieu acak-acakan teu acak-acakan teu. Hayu sia nyalametkeun awak sia. Tugas nyalametkeun awak sia tuh sia ngarasa berat cicing didinya atuh. Atawa teh kula mah deuk didinya bae tapi deuk diperjuangkeun semampuan tah masalah perjuangkeun ku sia. Hayu salila sia jadi itu pemerintah perjuangkeun kumaha carana. Hayu perjuangkeun. Lalaunan Allah Maha tahu sia keur memperjuangkeun eta. Jieu teh kudu ese-ese. Teu kudu ese-ese. Ya Allah mah nyahueun ieu. Engke ge karasa jelema nu mais kitu tarasi ambeuna ge bakal ambe tarasi moal daging hayam moal jelema mais daging hayam ambeuna ambe daging hayam moal bau tarasi sia cicing di kiai didinya ambe kiaina bakal kanyahoan sia cicing jadi kiai ambeuna ambe lain kiai bakal kanyahoan ulah nyalakeun masyarakat ka ambe ku masyarakat ieu mah kiai ieu mah lain ieu mah kiai ieu mah lain ambe masyarakat nyaho kiai teh anu kusia keur dipais engke kaambeun ku masyarakat ieu mah kiai pamarentah ieu mah kiai lain ieu mah kiai negakeun hukum ieu mah kiai campur aduk dan lain atuh kaambeun ku masyarakat pamarentah ge sarua ieu mah negakeun hukum ieu mah negakeun negara ieu mah negakeun dirina ieu mah atuh kaambeun ku masyarakat teu kudu nyalahkeun jeung ketika disalahkeun teu kudu marah sebab naon ieu tarasi lamun dipais ambeuna moal daging hayam boro-boro daging hayam teri ge moal. Hei, buat tarasinya. Ih, cacai mah lain. Naon daging kotok. Ambeun sia salah goblok. Tarasi kajian hukum mah. Hayo. Teh kan dosa. Eta kolot baheula bisa anjas. Sok, pais naon bae ka ambe aslina. Urang jadi kiai ka ambe aslina. Urang jadi pemerintah ka ambe aslina. Tinggal kitu bae. Geus teu kudu hese-hese. Masya Allah. Had jelema nu zina mayar had. Kanjeng Nabi ke di akhir zaman bakal timbul awewe kos di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah teh awewe make tarik
ngintip di lawangna aya awewe hargana sekean nu ieu harga sekean nu ieu harga sekean di zaman jahiliyah nu manta Kangjeng Nabi dijelaskeun dina berzanji wa krim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang nazaidul iraqi wariduhu nah eta tah min sifahil jahiliyah akrim bihi pohara pisan mulyana Kangjeng Nabi min nasabin ditinjau tina jat turunanana taharahullahu ta'ala anu Gusti Allah geus nyampurnakeun geus nyucikeun katurunan Kangjeng Nabi tina naon min sifahil jahiliyah ila perzinahan zaman jahiliyah Kangjeng Nabi mah min karimin ila karimin wa min tahirin ila tahirin wa min karimin ila karimin teu pernah aya anu zina turunan Kangjeng Nabi ti ditulah ti Kangjeng Nabi Ibrahim terus min tahirin ila tahirin wa min syarifin ila syarifin wa min tahirin wa min karimin datanglah naqalahu ila maqarrihi min sabrapati aminataz zuhriya wa khasahal qaribul mujibu bi antakuna ummal limus Tofa naqalahu ila maqarrihi min sadapati aminataz zuhriyah Masya Allah ti Kangjeng Nabi Adamna terus naqalahu ila maqarrihi min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin Kangjeng dibersihkan taharahullahu min sifahil jahiliyah tina perzinahan zaman jahiliyah kumaha emang zaman jahiliyah make tarif jadi baheula mah di zaman jahiliyah mah neuleuh wah ini tarif 5.000 nih barangnya kayak gimana nih yang 5.000 nih ini 10.000 ini 50.000 yang ini 100.000 ini 1 juta terus tarifan terus datang ke 5 juta datang ke 10 juta datang ke 1 miliar Masya Allah ya Allah ya Rabbi awewe make tarif di zaman jahiliyah kuari datang deui ka zaman kaula zaman urang ayeuna sifahil jahiliyah Masya Allah cak Kangjeng Nabi engke bakal timbul deui sifahil jahiliyah saya zamanu bakal datang di hiji masa di mana masa eta adalah jelema dalaharna make kalamna jelema daharna make jual diri make tarik nu mantak wa min alamati sakkasatu waladiz zina di zaman jahiliyah lantaran rombongan nu ngazinahanana ketika hamil lahir ka dunia aya tukang tebakna dukun ieu anak nu saha nu jadi sebab awewe sanajan ditindihan ku 10-an ditindihan ku 20-an ku 50-an anu jadi nama ti saurang tilok aya babarengan tilok sebab ketika cai mani asup trot nutup peranakan trek sanajan timpah deui kuno ieu mal asup timpah deui kuno ieu mal asup timpah deui kuno ieu mal asup nu mantak aya dukun paranti nganyahokeun anak saha ieu dideuleu halisna dideuleu tarangna dideuleu irungna nu paling mantep dideuleu tapak kakina begitu dideuleu telapak kakina urang aya dukun khusus paranti ngayahokeun anak saha geus lamun aya 10-an pelakuna ieu ka mana lompatna ieu anak ketika lahir begitu dideuleu dampal sukuna sarua jeung dampal suku Haji Perdi akukeun Haji Perdi beres mau tidak mau bawa aduh pelakuna ulah hese-hese ieu hade jadi ku ari lamun kita dihad jelema anu bebelian kos kitu Masya Allah kari sambalaya geus puguh nu zararinah biasa ieu mah nu sewa hotel-hotel Tangerang hotel Jakarta Bandung Surabaya Masya Allah anu siap booking kemana bae jadi pendamping sila buah hambalaya anu siap dibawa ke Singapura dibawa ke Eropa dibawa ke Amerika anu siap jadi pendamping dibawa di urang jadi simpenan ditindun di Cipanas tindun di Bali tindun di berbagai daerah aya pejabat anu kuari boga pamajikanana 30 pejabat boga pamajikanana 30 kula mah nyaho mungkin pengajian di dieu mah kula mah nyaho di unggal kota ayanya mal dibejakeun aya naon di kota eta mal dibejakeun ngan setiap aya eta nu nyana aya pamajikanna setiap aya eta nu nyana aya pamajikanna di Jakarta aya Tangerang aya di
Cianjur aya, di Bandung aya, Semarang aya, Surabaya aya, di Padang aya, di Palembang aya, asal aya eta eta nu nyana, eta teh aya pamajikanana. Coba cenah kieu mau dibejakeun. Kecuali saya nyogok ka aing. Nyogok dibejakeun, hook panai sogokan mah. Naon cenah teh kieu? Ya mau dibejakeun nyaho jasa ieu mah. Asal di Tangerang, asal di kota aya eta. Oh eta teh nu pejabat si anu. Eta teh pamajikanna penungguna di dinya. Di jumlah kuari di jumlah leuwih ti 30 ngan ieu nu jelas nama 30. Geus aya 30. Berarti nu nyana kabeh apa majikanana. Pejabat kuari masih kene. Ye, mantep acak-acakan kumaha negara. Mungkin bupati ge moal nyahoeun atawa leuwih nyaho teh aing. Nyaho aing mah. Barang sana aing di imah teh nyaho teh. Orang cina kieu mah boga HP, sadap ku si HP aing. Sadap nomor sabaraha? Ge, aing baheula mah boga 007. Hebat jasa HP aing mah 007. Masyaallah, manyaraho sih mah 007. Pahala. Tama bintang film nanti James Bond pahala. Wa yuhaddu fi mustajaratin. Berarti lamun kudu jihad ambalaya di kalangan pengusaha, di kalangan pejabat, di kalangan kelas elit mah ambalaya kudu jihad lain kudu dimulya-mulya. Mata ketika orang yang mulia Bapak Menteri anu, yang mulia Bapak anu, yang mulia Bapak DPR. Dek mulia di mana tuh jajan sok ngewana? Masya Allah. Ayah kelas elit pernah datang ke Dekakula minta cai sarua karena bookingan dibatalkan. Bookingan dibatalkan. Emang gelis jasa bener. Gelis jasa kula kayaknya kan gelis belah. Turunnya di sedan heran sedan hidung. Masya Allah. Terus keluar maka baju nage ketat luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Kulit jelek-jelek bae pemajikan ayo we. Aja ditaja kula khusus nanya lagi geus lah tadi campurkeun jeung batur ngaja dari mana bejakeun nya dari Jakarta aslinya Padang asli nama ada kepentingan apa Mbak begini Pak Kiai waduh bookingan saya dibatalkan Pak Kiai bookingan apa ya mungkin Pak Kiai udah tahu lah katanya orang pura-pura teh nyaho bae padahal mah nyaho pasti eta. Tapi ini rahasia Pak Kiai bookingan anu. Ya, iya. Siapa yang bookingnya? Ya, ini pejabat. Ya Allah, cekul teh parah. Kenapa dibatalkan? Mungkin ada yang lain Pak Kiai. Mohon supaya pengajuan saya ini tidak dibatalkan. Ambo, budak. Aing ngadoakeun aku mah sial. Goblok. Aing ngadoakeun aku mah ieu. Aduh. Masya Allah kula langsung nyokot cai langsung ke kamar hadiah ke kangjeng Nabi ke para wali ke guru rada kebel kula di jero maksudnya sebenarnya mah teh kudu ku batur aja ku aing geus siap ieu ngalamun naudzubillah min jadi nyaho mantap kula teu bisa dibobodo nelayan sok tukang baranti kos kitu kajen dihenteu ge pelakuna datang ka imah deuk kumaha henteu atuh kajen teuing lurah sejuta kali ngomong henteu Pak Kiai tah masakan jang transaksi jang sare jang dahar teh podol sero jelema dage ka aing datang ji saksina Allah aing nyaho bisi pajar bohong tah dicatat ku malaikat bisi pajar bohong henteu bohong. Ununya tapi malaikat catet jangan datang ka aing. Aju ku kiai dikumakan urusan aing teh. Ieu carita naon kerusakan. Anu naon wajib jihad. Berarti kan wajib jihad. Loba jasa wajib jihad. Ya Allah, aju ku hari diantep ku pemerintah bahkan pemerintahna sebagian pelaku. Atuh deuk kumaha teh hancurna negara. Deuk kumaha teh korupsina carana ge ka dinya. Pasti korupsi. Sebagian walaupun sebagian sebagian tuh
yuhadu fi mubihatin aya awewe rangda tinggalkeun ku salakina kuari nyana geus sataun teu boga salaki pemandangan di luar anu mengarah kana perwatian perjimaan perzinahan ambalaya nyana kagagas hudang birahina datanglah lalaki kunyana diomongan Pak saya mau sodako sama bapak. Waduh. Sodako apa untuk masjid dah bukan. Sodako apa? Sodako diri saya. Saya mah ikhlas. Udah buat bapak. Karena saya udah lama ini nggak punya suami. Saya ini kesepian. Udah saya mah sodako aja dah. Tanpa harus bayar karena Allah. Sialnya sama gobloknya setolol. Tak baru diri itu nama karena Allah. Waduh. Masya Allah. Wa mubihatin. Had jelema anu ngamanggakeun parjina supaya diwati. Apa sarua? Lalakina kudu dihad awawena sarua. Sebab naon? Sebab li'anal bukan la yubahu. Sebab bobogaan teu meunang dimanggakeun begitu saja. Teu bisa. Emang beca main ceklak-ceklak bae. Teu bisa ieu mah tetep dihad bae. Nu ngamanggakeun barangna emang teu loba. Zaman kula keur di Garut bae ge pan di Garut mah loba awewe nu ditinggalkeun ku salakina nelayan, pelaut. Balik teh 6 bulan sakali. Ieu pondok pesantren Kresek. Bladieu aya ditinggalkeun ku salakina. Kula harita nanya, "Ai si imah bagus amat imah gedong tapi lalakian." Oh, lalakina teh ya nyana digawena di laut. Balikna 6 bulan sekali. Nah, ieu pamajikanana kan ditinggalkeun 6 bulan. Emang kumaha gitu? Jadi na kitab nage kapan awewe mah ieu panaon kitu ngaran syahwatna 9, lalaki mah hiji. Lalaki bae ge utan aton. Atau kok nyana 9 syahwat mah nyana mah ngan boga isina nyana mah gede ai lalaki mah boga hiji isina leutik geus boga hiji ge lantaran teu boga ka isin main porosot-porosotkeun bae ari awewe mah bertahan lantaran sanajan syahwatna gede ngan gede ka isin tapi di mana-mana di deketan masyaallah awewe. Nah kuari eta tah ieu mah keur carita di daerah Garut bae eta kok dirinya nyana sorangan bae satahun macarnya ka 2 tahun mah mulai oh horenganan ngamanggakeun dirina belah ditu aya deui ibahna buah agreng tapi kok pangmunina awewe wae lalakian horeng sarua lalakina di laut sarua beuh satahun sekali balik. Wah ketika di Bandung nu mantak baheula mah aya disebut tante tuh siapa nyaho bae goblok sia mah aing can ngomong sia nyaho. Bandung eta ya Allah ya Rabbi Karim Masya Allah eta ngamanggakeun dirina nu mantak aya lalaki datang ka Kresek ceurik di imah kiai haju ka kobong kula ka pondok kula ceurik begitu cari kunaon dia tobat cek kena kumaha carana tobatna tuh ya tahun 80 hiji eta 80 hiji kunaon emang tobat dina naon mabok lain cek dina naon kula ieu sok dibeli ku awewe nu ditinggalkeun ku salakina dibeli kula mah dibeli lain sakadar dimanggakeun hajunya dibere obat supaya kuat dibeli nyana teh jadi lalaki belian lain wanita belian lalaki dibeli teteh nyaho teh tahun 80 hiji tobat ceknya nanti iku bah tobat datang ke kiai kajengan almarhum kita ka pondok kula ngobrol jeung kula nu mantep deuk kumaha naon kitu ngaranna barohong aja nyana pelakunan udah datang ka kula ji deuk kumaha nyana teh geus dibeli ku sababaraha tante wari nyana inget bu aing bakal paeh cekna teh tobat Masya Allah eta baheula
sedangkan ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Leuwih hiji zaman kecuali sabadan leuwih. Wah, leuwih jahat, leuwih goreng. Atuh komo ayeuna cacak tahun 80 hiji kos karar itu. Komo ayeuna naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah ieu mah keur carita di Indonesia moal aman-aman sebab nu kos kitu dilindungi, dialokasikan. Polisi teh tita ngamankeun nu kos karar itu, abri tita ngamankeun nu kos karar itu. Hegae urusannya anak mah kulama ngan sakadar nyaritakeun kebokbrokan bangsa, kebokbrokan negara. Jeung eta teh menurut agama men kudu dihisa, kudu dihad. Ketika teu dihad karena undang-undangna lain berarti aman. Geura pae. Geura pae engke bakal karasa. Sakitu doang teu make Al-Qur'anul Karim. Karena leuwih gede. Kamana ieu ka demokrasi gae, mangga-mangga teh teuing teu rek ngarobat teh naon, ngan rasakeun ke mun pae. Sakitu doang. Karena kunaon atuh teu daek dirobah make Al-Qur'anul Karim. Had jelema anu mustajaroh nyewakeun bobogana had mubihatin had ketika teu dihad karena teu aya undang-undangna walaupun dibuat ditentang karena demokrasi di jerona eusina Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, Hindu, Islam dia tidak setuju jadi berarti orang milu kanun minoritas sebae pemerintah ngalaksanakeun tugas hasil daripada dewan. Ya masalah guys di dunia mah aman-aman saja. Hega itu bupati itu gubernur aman lah, itu presiden aman lah. Nanti berapa tahun engkau menjabat? Ketika engkau menjabat kenapa engkau tidak robah? Engkau agamanya Islam dan berapa kiai yang mengutarakan bahwa tentang itu harus jihad. Kemudian kamu tidak mendengarkan aturan-aturan Al-Qur'anul Karim oleh kiai dijelaskan. Nah dari berpaling kamu kepada ucapan-ucapan kiai, inilah siksa yang harus kamu rasakan. Kuari make dasi, make kenong gede. Lamun kiai nu nyaho, inilah beleumeun neraka jahanam. Gede kemana ya tuh? Ya iya kudu dihad haju henteu. Emang lantaran aman-aman bae haju kuari aman bae henteu paeh siksa. Lamun teu boga keyakinan kos kitu atuh urang teh leutik gimana analitik gimana moal diangkat jadi solihin komo jadi wali moal atuh kabelah dituna akur bae jeung nyana ketika urang ngakuran ka nyana urang disa daun kompetkeun jeung nyana disiksa sarua bae madak ieu teh bentuk bahwa kula khususna terido teu satuju ayana awewe aya wawe anu nyewakeun. Lah mun kiai bae teu kasewa, bisa oge sih. Tuh, ayana awewe anu ngamanggakeun bahkan meuli lalaki terido teu ikhlas. Lantas kemudian pemerintah tidak memberikan tindakan, saya tidak setuju dengan diamnya pemerintah. Geus ieu teh jadi saksian ku sia, Haji Makmun nyaksian ka aing tah. Tuh guys, ke di akhirat kan aing dipanggil. Aja Oce. Ya. Kamu hidup berapa tahun? Kenapa tanya-tanya saya? Tulisannya berapa tahun situ? Kok kamu balik tanya lagi? Oh tenang aja, saya mah tenang. Ditanya oleh kamu tuh tenang. Terus kamu hidup di zaman presiden siapa? Presiden Soeharto, Presiden Habibie sebentar, Ibu Mega, Gus Dur sebentar. Kemudian Bambang, SBY, kemudian Jokowi, itu presiden-presiden saya. Adakah kamu mendengar dari presiden-presiden itu memberantas tentang prostitusi? Gak tahu, saya enggak ngedenger. Bupatinya siapa? Saya bupatinya dari Muhdi, kemudian bupatinya itu terus kesananya terus Tajuh Sobirin, kemudian yang ABRI itu siapa Sipullah, kemudian yang ditangkap itu Pak Agus, kemudian saya tahu itu ditangkap sekarang masih ngonci dia, kemudian Pak Ismet, kemudian Pak Zaki putra daripada Ismet, itu bejakan buku lah kawan tuh, sekarang ngangkat malaikat itu bupati-bupati saya. Pernahkah mendengar dia memberantas tentang perzinahan? Tidak. Pernahkah dia memberantas tentang perzinahan dari mustajaroh yang menyewa-nyewakan ya WTS? Tidak.
Pernahkah kamu mendengar wanita-wanita yang mempersilakan farjinya untuk dinikmati oleh tidak? Mungkin kamu salah satu yang meridhoi. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa kamu diam saja? Saya pernah cerita di majelis salim, saya tidak itu. Siapa saksinya? Lamun kula nyaksikan Haji Pendi, tadi percaya ku malaikat. Oh, tidak percaya? Tidak. Kalau itu mah tidak adil. Aduh perlu. Nah, iya, kan ke jamaah. Oh benar. Oh iya, aman. Itu baik nih soalnya saya saja. Orang DPR lain, kan orang ngajukan undang-undang yang mau diterima. Iya baik ngaji. Wa mahromin jeung mahram. Zaid boga adik, kemudian Saimah Zaid melakukan prostitusi jeung adina, naudzubillah min zalik. Ngawati adik had, ngawati teteh had, ngawati bibi had. Lain ngawati zina, ngazinahan adik had, ngazinahan teteh had, ngazinahan bibi had, ngazinahan uak had, ngazinahan indung had. Sanajan sakindung nadu, mama ini kesepian nak. Coba sini tolong mama kasih madu yang manis. Aduh, si mama na tolol tahu-tahu. Mah, apa-apaan? Saya kan anak mama. Iya, biarin anak juga. Cari yang lain aja. Saya carikan tetangga, jangan. Engkau aja, aku cinta padamu. Goblok. Iya, mana bogo ke anak. Aja zina aja anak. Abai, sarua baik. Masya Allah. Karim. Wa in kana tazawwajaha sanajan hanyukunya na dikawin. Zaid pernah nyawa sarwiti haju dikawin had bae. Zaid pernah zina jeung awewe anu ngamanggakeun bobogaanana sanajan dikawin had bae. Zaid pernah ngalakukeun jeung adi sanajan haju dikawin had bae. Had bae tetep zina. Wa syartuhu wallahu a'lam